Wargi-wargi muara Citra Ganetri. Satu acana Kang Tile medar ieu carita, Kang Tile baris ngingetan heulanya. Nyaeta ieu carita teh lajenganana Jang Karman teh. Nanging ayeuna mah peran utamana teh sanes Jang Karman, tapi nu janten putrana nyatana anu katelah Jang Yosep. Oge tong hilap kana pangdedelna ieu acara nyaeta madu herbal genep salapan. Semoga para wargi ameh teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui ieu carita. Jang Karman karangan Kang Asep Gun. Kasugri para wargi. Saminggu tisaprak Yosep ngaburak bari komplotanana si Geheng. Geus taya kabejakeun deui supir-supirna dicargat ku begal komplotanana. Teuing keur ngatur siasat meureun si Geheng teh. Dacan kungsi bantrok jeung Yosep oge. Anu cenah keur basa harita Yosep rek ngajorag ka markas manehna. Yosep oge lain eueuh kawani pikeun ngadatangan kasayangna si Geheng. Ngan keur can aya waktu anu pas we. Da ongkoh ari eta komplotan teu ngajalankeun deui aksi kajahatanna mah. Teu kudu papanjangan sagala. Kitu ceuk bapana basa hiji waktu nganjang ka imahna. Gus, ulah dilulugukeun. Anu penting nama eta komplotan begal Gus tu ngalampahkeun deui ngabegalna deui ka supir-supir Yosep. Meureun kapokeun menataya megat deui oge. Ceuk Karman basa waktu harita. Sumuhun Pak. Keun wios ari karapokeun mah da abdi oge sanes maksad ngajago. Ngan asa kabina-bina we ieu mah. Paling upami mirucan deui mah maranehna tangtos abdi ge moal cicingeun. Ngajago. Nya kitu. Da boga ilmu atawa pangabisa teh lain keur ujug takabur asa aing wani. Satungtung bisa dibereskeun ku jalan lemes mah teu kudu make ributan sagala. Nya teu kudu make jalan kekerasan sagala rupa. Kitu nya jak. Kitu papatah bapana. Anu matak Yosep ge jadi batal niatna rek ngajorag ka markas si Geheng teh. Da satadina mah kajadian waktu harita patelak jeung komplotan si Geheng oge. Manehna moal bebeja ka bapana. Tapi sanajan teu bebeja oge angger we Karman mah apaleun. Puguh oge Karman anu ayeuna geus leuwih asak dina sagala tangtuna. Lain hal hese pikeun nganyahokeun naon-naon anu dilakukeun ku anakna. Ku elmu mah eueuh anu mustahil sagalana oge. Heueuh. Bener ceuk bapa. Kenaon ngalulugukeun riributan. Satungtung maranehna teu ngagaranggu deui mah. Grentes hate Yosep anu harita keur diuk dina korsi di patengahan imahna. Ari pamajikanana mah kabeneran harita teh keur ulin kaninina. Nya eta buratna teh. Indungna Jahra. Ari Jahra teh indungna Yosep. Tapi da nyaaheun pisan buratna mah ka pamajikan Yosep teh. Asa ka incuk pituin we.
Kasugri para wargi, cag heula carita ngeunaan Yosep mah urang tunda heula. Ayeuna urang malikan deui ka Sigeheng. Tisaprak peuting kajadian anak buahna diburak bariku Yosep. Manehna isukna keneh oge langsung ngadatangan ka bapana. Teu jauh tidinya tempat bapana Sigeheng teh teu kungsi meakeun waktu sajam-jam acan. Kacaritakeun harita Sigeheng geus aya di imah bapana. Kabeneran da ari indung namah geus pisah jeung bapana teh. Jadi di imahna ukur sorangan nya eta bapana. Dadeg jeung pangadegna serta pakulitanana tambleg we jeung Sigeheng. Sarua cakeutrek jeung jangkung. Ngan bapana mah awakna henteu seseg teuing jiga Sigeheng. Saha atuh ari bapana Sigeheng teh para wargi? Ya insya Allah kin kapayun ge bakal kaguarnya. Kasugri para wargi, geus aya kana ampir 2 mingguna mimiti Yosep kalaporan deui ku Pa Bardan. Cenah geus 3 kali supir-supir anu ngangkut barang teh dipergat deui ku para begal komplotanana Sigeheng. Satadina mah Yosep teu hayang papanjangan riributan jeung komplotan eta begal bajing luncat. Sakumaha papatah anu jadi bapana cenah ulah rek dilulugukeun teuing kana papaseaan. Hari sugan rek satuluina we eta komplotan Sigeheng teu ngajalankeun deui bebegalna. Ari taun teh geuning kalah mikin meuweuh jiga anu ngahajakeun. Ari kitu mah teu bisa diantep jeung lain sabaraneun atuh. Eta bemengok begal komplotan Sigeheng teh. Garentes Yosep ngarasa dicoo gado manehna ku eta komplotan begal. Kalawan rerencepan teu bebeja ka sasaha boh ka pamajikanana, kitu deui ka bapana. Yosep mutuskeun rek ngajorag ka markasna Sigeheng. Ari ka pamajikanana mah bebeja rek ka Pa Bardan we, rek nanyakeun ngeunaan karugian barang anu dipaling ku begal teh. Kirawan cibada Isa Yosep geus nyemprung ngajalankeun mobilna muru ka tempat Sigeheng. Sakumaha anu dibejakeun ku anak buahna basa waktu peuting bentrok teh. Teu kacaturkeun sakumaha lila di jalana. Mobil Yosep geus asup ka wewengkon komplek anu disebutkeun ku anak buahna Sigeheng keur waktu harita. Reg Yosep ngeureunkeun laju mobilna. Terus dikasisikeun ngahaja rada jauh di tempatna nu rek dituju markirkeun mobilna teh. Sajongjongan di jero mobil Yosep nitenan kayaan didinya. Panona muser ka hiji imah nu aya di beh kalereun jalan. Imah anu mencil jauh tinu sejen. Katempona jiga anu ti iseunaker jaba paroek deui. Di hareupeunana ukur dicaangan ku lampu 5 watt. Moal salah deui, pasti ieu sayang Sigeheng teh. Gerentesna bari jru turun kojengkang leumpang lalaunan muru ka eta imah. Sanggeus anjog ka hareupeun imah reg Yosep ngarandeg. Katempo di teras eta imah aya 4 urang jelema keur dariuk ngariung. Pangawakanana rata-rata katempo di teras eta imah. Atanapi katempo jarangkung gede. Saraseg jeung baredegul deui. Jigana eta balad-baladna Sigeheng anu ditugaskeun keur ngajaga bisi aya anu rek ngajorag kadinya. Kangaranan jelema jahat atuh para wargi. Salawasna henteu tenang, sok sieun sawaktu-waktu aya anu wajib rek ngagrebeg panyumputanana. Itu aya opatan nu jaga di hareup. Eta tangtuna lain jelema-jelema sabongbrong. Garentes Yosep kituna teh bari ngetayep nyampeurkeun ngadeuketan. Sanggeus aya di hareupeun anu opatan pok Yosep nyarita. Pangapunten akang-akang, abdi bade tumaros. Teunengna keur sikapna teh teu gimbir saeutik-eutik acan. Atuh puguh we eta jalma anu opatan teh meuni caruringhak.
sabab teu kanyahoan kadinyana kumaranehna Yosep teh nyaho-nyaho geus aya di hareupeunana. Sasa rek naon jor-jor ka dieu? Rek saha deui ha? Ceuk anu saurang bari molotot. Baturna ge sarua langsung carengkat pasemona gararang naker. Abdi mah bade nempangan pamimpin aranjeun, aya kitu? Rek nanahaun sia make jong rek kadudungan aing sagala. Hayo, mantau ka itu. Bisi aing sararea robah pikiran. Pokna deui beuki kasarna keur nyaritana teh. Yosep oge jadi beak kasabarana. Ngadenge ucap-ucapan eta jelema. Panona jadi buringas, mureleng. Beungeutna beureum, cirina bener-bener ambek ka eta jelema. Nyarita teh teu beunang dibawa leuleuy. Teu beunang disabaran geuning. Samaruk aing dek sieun kitu. Yosep nyarita kituna teh bari ngalengkah ka hareupeun eta jalma. Naon sia teh heuh? Hayang modar. Ngadon sosoro kojor. Sumet, rehom. Uraran oi ieu manusia. Pasti mata-mata ieu mah. Ceuk eta jalma marentah kadua baturna. Atuh tengah engkekeun deui tiluanana surut seret ngaralugas bedogna muni pating gurilap katojo ku sinar lampu anu aya di dinya. Cenah naon geus ngeluarkeun bedog, dasar manusia banci hungkul saria mah. Yosep ngaledek ka musuhna. Monar sia, mentong loba bacot. Tilu bedog pating seleber rek nguak ngawik awak Yosep. Ari anu saurang deui mah harita eukeun nepokeun we bari leungeunna geus ngaragamang kana perah bedog anu nyelap dina cangkengna. Sakilatna keur eta tilu bedog teh geus raceng tina panyekel-panyekelna dibarengan ku pating koceak jeung pating growokna eta musuh-musuhna. Kubrak! Tiluanana pating garubrag nangkarak bengkang. Beungeutna katempo harideung semut tutung. Tiluanana hahargungan bakat ku nyeri katibanan tenggelan Yosep nu cepet teu katuturkeun ku panon maranhanana. Rasakeun sia tah. Ta eta nu ngaranna Aji Semuk Gunting teh. Yosep nulak cangkeng beri mancrong kanu keur gegerungan. Kurang ajar sia. Saha sia teh nu sabenerna Ceuk nu saurang bari ngadeuketan ka batu-batuna anu kakeunaan ku ajian Semuk Gunting Yosep. Terus manehna ngusap pipi masing-masing baturna nu tutung ku Semuk Gunting teh. Dadak sakala nu tiluan teh pating ceregjeg deui, cager teu karasa nyeri deui, pipina oge jadi biasa deui teu tutung jiga tadi. Nepo kitu Yosep oge rada kaget. Sanggeus anu tiluan carager deui tina kapiuhanana mah ngan sabrut deui we maranehna narajang deui ka Yosep. Samalah jeung anu saurang deui oge harita mah tiluan narajang ngaraponan. Kaya anu tarung harita estu ragot naker hiji lawan opat anu tarung teh. Tapi Yosep memang teu bisa dianggap remeh pangadiwasana. Anu akhirna mah derwe silih tajong, silih babuk pada embung kabedangan. Yosep anu lemor teu mawa pakarang ka itung gesit jeung cepat tina miceunnan sabetan-sabetan berna. Ngajadikeun lawana anu opatan dina jero hatena masing-masing geus mimiti hemar-hemir ngarasa aral tambah seber. Yosep anu lomer teu mawa pakarang ka itung gesit jeung cepat dina miceunnan sabetan pedog musuhna ngajadikeun lawana anu opatan dina jero hatena masing-masing mah geus mimiti hemar-hemir ngarasa aral tambah seber dumeh pananajangna hiji ge can aya anu asup kana sasaran. Kasubri para wargi, cag urang tunda heula anu keur tararung, ayeuna urang nyaritakeun anu keur aya di jero imah. Basa kadenge di teras imah hokhak jeung raribut si geheng mah teu waka kaluar. Manehna ngadon nyerangkeun tina kaca imah. Hatena oge muji jeung ngarasa salut kana karancingesan Yosep.
ku gerakan jeung ilmu jurus-jurus silatna nu meh-mehan teu katuturkeun ku panempok panon manehna. Jelema ieu jiga kana nu basa peuting diulah ngaburak barik bola aing teh. Kasep jeung tu jiga jelema nu aya pangabisa. Jiga lulus lir kuyeup apu. Tapi gerentes si Geheng bari panona teu lesot ngawaskeun kanu keur tararung. Eta opat jelema meh bebarengan nigaskeun bedog-bedogna ngarah kana beheung Yosep. Tapi les cirim Yosep jadi leungit tina panempok maranehna. Anu antukna opatanana jadi pating solonton kabawa ku tanagana sorangan. Malah aya anu langsung nyuksruk sagala harita teh. Can oge sadar kana naon anu kajadian. Opat kali tenggelan Yosep anu teu bisa dihindarkeun ku eta musuh-musuhna ngajebrod kana masing-masing awakna. Anu opatan kontan pating garwak pating koceak. Anu antukna brak-bruk pating gedebut nang karak bengkang. Dina dadana katempo hideung tutung bajuna oge kuat ka ngarebul. Tah, lamun eta ngaranna Aji Brajamusti sia. Sok gerak cageurkeun deui lamun sia bener-bener hebat mah. Ceuk Yosep bari mancrong ka salah saurang anu tadi nyageurkeun baturna nu kakeunaan Aji Semugunting tadi teh. Teu nembalan jelema anu saurang teh manehna oge awakna kasuduruk dadana asa acutan. Saban ngarenghap saban keluar getih hidung tina sungut jeung irungna. Boroning bisa nyageurkeun baturna. Ari tadina mah bubuhan we manehna ge geus ngawasa kana Aji Semugunting. Tapi ari kana Aji Brajamusti mah manehna ge can kungsi diajar. Baturna anu tiluan geus sarua ngadon gegerungan bari kokosodan luhureun taneuh. Jigana nyawana oge moal katurulungan deui lamun segtaya anu buru-buru nyageurkeun mah. Mireungeus sakabeh anak buahna geus rarubuh katibanan Aji Brajamustina Yosep. Si Geheng langsung ngaluarkeun HP tina saku jaketna. Terus dipake moto Yosep anu harita keur nulak cangkeng bari panona mencrong ka pelebah manehna. Geheng, keluar sia. Hei, lain ngandelkeun cacing-cacing cau we ke baju sasya. Yosep ngahaja susumbar anu dipalar sangkan musuhna kapancing emosina. Kitu didikan bapana paling babari cenah ngalawan musuh anu keur nafsu mah estu teu kudu ngaluarkeun tanaga anu gede. Bener oge. Susumbarna Yosep teh matak ngaborengkalkeun amarah nafsi Geheng. Harita keneh ge juga jeleng keluar terus nangtung ngajega hareupeun Yosep. kurang ajar sia. Kadon sosoro kojor unggul sama mantu ka dieu teh. Ngontong disarwakeun jeung balad aing sia. Nya ge sia geus bisa ngarubukeun anak buah aing keur waktu peuting teh heula jeung ayeuna. Aing si Geheng yeuh anu bakal miteskeun hulu sia. Teu nyaho sia aing yeuh. Aing teh murid ka hijina Bah Doblang. Kitu kokorona si Geheng meuni reueus jadi muridna Bah Doblang teh. Paduli onaman sia. Aing mah teu sieun kudu ngaranna Ki Doblang. Hor maju sia. Mentong loba bacot rekrut mah. Cangkeul deuleu aing ngabandungan ge. Cacap Yosep nyarita kitu cuk blesat. Teu kanyahoan 2 peso balati geus ngablesat rek niruk kana dada Yosep. Mun lain Yosep anu ngabogaan gerak kecepatan anu tingkatan luar biasa geus pasti eta 2 peso teh bakal nancep kana dadana. Tapi kalawan teu matak percaya kanu tetempuanana si Geheng. Eta sapasang balati ngan sakilat geus aya dina sela-sela ramuk leungeun Yosep. Dasar bangsat banci sia mah. Kabisa teh ngan ngabohoan sia. Teu nembalan si Geheng teh kusakitu oge manehna daek teu daek kudu ngaku kana kahebatan anu jadi lawana. Harita manehna masangkeun kadua leungeunna dina posisi jiga maung rek ngarontok mangsa. Dibarengan ku ngagaur. Si Geheng luncat awakna ngalayang rek ngarekep Yosep. Ngaranna Aji Pamacan tea meureun.
tapi Yosef ge geus surti ti anggalna. Ikat awakna ngarendeg breh katempo kekemplong si Geheng nu keur ngalayang di luhureunana. Teu tatapas sini deui hiu cuprot. Enggeulana anu make tanaga jero sapinuhna nenggel pisan kana kekemplong si Geheng. Kituna teh awakna bari ngalayang celek napak deui kana taneuh. Hanteunang karak datangna oke manehna mah kawantu bisa keneh ngajaga kasaimbangan padana. Antuk namah gerwe dua nana silih serang, silih tajong, silih teunggul, sarua pada cepetna, sarua pada lingasna. Tapi ari kulila-lila mah katara. Ilmu pangadiwasana si Geheng masih aya di sahandapeun Yosef. Sabaraha kali si Geheng kabeunangan ku tenggeulan-tenggeulan Yosef. Sedengkeun Yosef mah nepi ka harita oge acan kungsi kabeunangan sakali-kali acan. Dina hiji kasempatan nalika si Geheng ngajengkang alatan leungit kasaimbangan awakna, Yosef nyusul tepus ngagunakeun ajian Braja Musti anu tingkatana leuwih tinu tadi dipake ngarubukeun anak buahna si Geheng. Kolemat des. Sababaraha kali tenggeulanana nyayang pisan kana sakujur awak si Geheng. Anu antuk namah ngan kubrag we awak si Geheng ngagubrag nang karak bengkang. Awakna katempo ngebul jeung tutung katibanan ajian Braja Musti. Untungna awakna hideung jadi teka ciri tutung teuing. Ketika kapaehanana si Geheng teh bakat ku teu kuat nandangan panas anu nyaliara dina sakujur awakna. Jaba nyerina oge lain dikira. Sugan kudu kitu sia. Ngeunahan diantep teh mokodan banda aing sia. Yosef kukulutus bari ngahegak mencerong kanu keur ngajolopong di hareupeunana. Sanggeus lawana teu wala kaya mah leos we Yosef oge ngaleos ninggalkeun tempatna si Geheng. Satuluyna terus muru mobilna nu diparkir di sisi jalan. Dius we harita keneh ge mobilna nyemprung ngajugjug ka imahna. Kesugri para wargi kocapkeun deui si Geheng. Sanggeus aya kana setengah jamna kakara manehna lilir muniang tina kapiuhanana. Sanggeus ngubaran sakabeh anak buahna nu ngarandapan nasib sarua jeung manehna. Terus we sararea arasup deui ka jero imah. Marane sarariatung ka mamana. Dewek ayeuna rek nepungan ka bapa dewek, rek ngalaporkeun ieu kajadian. Bari sakalian rek ka imah badoblang, cenah diwarah tah mangkudu kitu batu teh. Cenah kituna teh bari tuluy kaluar. Anu saterusna ngagedik leumpang muru ka imah bapana. Teu kacaturkeun lila di jalana. Harita si Geheng geus aya di imah bapana nyaeta si hideung teh. Da di imahna si hideung mah taya sasaha. Si hideung mah geus teu boga deui pamajikan ti saprak indungna si Geheng tilar dunya oge. Si hideung teu kungsi kawin deui.
ongkohanan teu payu we deui da hese geuning neangan awewe anu bogohun ka manehna mah. Sajabaning ti awakna lestreng juga bujur katel teh, jaba beungeutna oge pikasieun jeung korodok. Jaba deui kalakuan anak goreng patut surup kana kekecrekna. Da sanajan beungeut goreng patut oge ari kalakuan hade mahnya angger we ketang seuseut cenah para wargi. Semangga para wargi urang pusirkeun deui perhatian urang ya. Saha manusana anu kumawani dangtang-dangtang kepada belang teh? Dari maneh tu bisa ngelehkeun manusa nu juga kitu atuh? Si hideung nyaritana meuni padu meledug we jiga anu geus we nyaho ka si Yosep. Make jeung nyebutkeun manusa jiga kitu sagala. Teuing sangaranna mah Pak. Ngan anu jelasna manehna anu boga pausahaan rongsok sakota Bandung. Anu barang-barang nasok dibaregal ku anak buah kuring. Bosna manehna eta teh bos. Atuh nepi Pak. Dedegahna mah jiga nu lulus koyeup. Tapi ilmuna luhur. Boga aji semu gunting jeung belajar musti. Kitu tah Pak. Si Geheng nerangkeun ka bapana. Jadi hayang nyaho aing mah kumarupana eta manusa teh. Ieu kabeneran aya fotona Pak. Tadi ku kuring dipoto. Basa tas ngerobohkeun anak buah wing. Song si Geheng ngasongkeun HP ka bapana. Aduh, Pak tong tarik teuing da ruas. Doh jiga si Karman. Buah anak da meureun. Si hideung ngajenghok nempo foto Yosep anu memang nyarupa jeung dedegan Karman tambleg pisan bapana. Saha Karman teh Pak? Si Geheng mencrong ka bapana. Bapak mah yakin ieu pasti turunan si Karman. Ingan atuh mibanda ajian-ajian serupa gitu. Nya, saha si Karman teh kitu Pak? Si Geheng beuki panasaran. Si Karman teh musuh kabuyutan guru bade. Sarua musuh babagede. Eueuh deui carana ieu mah ayeuna keneh made kudu nepungan ka Badoblang. Yuk ka ditu ini ayeuna. Danggus puting ayeuna mah atuh Pak. Coba jauh deui lalampahan ka lembur Badoblang mah. Moal cukup ku 2 jam. Isukan deui we atuh Pak. Dari siap bodoh siapa geuning. Wah, bapak mah Kesugri para wargi. Gancangna ieu carita. Antukna si Geheng harita keneh turun ti imah bapana rek ngajugjug ka lembur Badoblang. Teka catur di jalana mah urang caturkeun geus nepi we. Harita wanci janari leutik. Si Geheng geus anjog ka imah guruna nyatana Badoblang. Imah anu ukur dikentengan ku jarami garing. Pindingna ku kardus jeung baliho urut caleg anu eleh basa kamari tea. Pantona oge sarua ukur dipindingan ku samping kebat nu dipantengkeun. Jaba rangsak jaba geus belel deui. Ti iseun dihareupeun imah teh puguh keur mehjeuna ti brasare atuh waktu kitu mah. Di luar oge ukur sora jangkrik jeung gaang anu reang di sarada silih tembalan. Di luhureun tangkal caringin kadenge sora bueuk mepesan wanci anu kacida jemplingna.
pasti Gusti brasare si Abah teh. Ari rek diketrok pantona siun ambok deui. Teu sopan cenah meureun cek si Abah teh. Aduh, kumahanya atuh. Kapaksa we kudu ngadaguan nepi ka isuk-isuk jigana. Gerentes si Geheng bari gehek diuk dina golodog. Tapi karek oge aya meureun 10 menitan. Kadenge ti jero imah aya nu ngomong timimitian ku babatukan heula. Ya. Kajero atuh. Lain cecing di luar. Teres luar mah. Coba-coba jurig deui wayah kiwari mah. Ruas campur atoh ngadenge guruna hudang teh teu loba mikir. Pus we manehna asup ka jero imah. Duh, pangapunten Abah. Inggus ngaganggu puting-puting nepungan ka Abah. Ceuk si Geheng bari gehek diuk dina amparan samak. Hehehe. Tenanyawan jang. Da Abah oge kebenaran kan sare. Tadi teh kun nahur cai. Buku hese wae rek peudeum. Nah aya naon atuh puting-puting ka dieu. Jiga anu penting kitu katingalina mah. Bah Doblang mencerong ka muridna. Nya Abah, penting pisan. Puguh uing teh rek aya beja kunun ka Abah. Pok. Atuh kanya gura caritakeun. Aya beja kunun naon ka Abah teh? Mengpeung Abahnya kun nyalse. Atuh ngandrek-dek we si Geheng nyaritakeun sagala rupa anu geus kajadian. Nyaeta ngeunaan Yosep anu geus jadi hahalang kana kumaha langsungna usaha bebegalana. Teu poho dibejakeun oge yeun eta jalma teh lain jalma sabongbrong cenah. Da can nyahweun nepi kadanget harita oge si Geheng teh ari kana ngaranna mah nyaeta ka Yosep. Tah, kitu bah lalakuna mah. Tah, ieu fotona. Si Geheng mungkas caritaanana bari ngasongkeun HP anu aya foto Yosep teh ka guruna. Teu kadul ku Abah mah. Bisa digedekeun teu fotona. Cikan atuh tah ayeuna mah agung bah. Gebeg Bah Doblang hatena ngageter. Basa geus jelas mah kana foto Yosep. Kajadian sawatara puluh tahun katukang asa ngalangkangan jeung nerembongan deui. Bener. Kumaha Bah? Bener. Bener ceuk sakumaha bapa maneh. Abah ge yakin sayakin-yakina. Pasti ieu mangkeluk turunanana si Karman. Jigana Abah kudu turun tangan deui ieu mah. Kusabab Abah oge masih boga keneh urusan anu cantung tas jeung eta mangkeluk nu ngaran si Karman. Bah Doblang nyaritana meni ngahegak. Dendamna ka Karman nu geus puluhan taun kahudang deui. Wah, nya Bah kitu. Kumaha tunurutkeun Abah ayeuna? Pancing kumanye. Eta jelema seuna datang deui atawa tang-tang we sakalian. Abah yakin eta jelema bakal datang. Naon sababna Bah? Sabab si Karman oge baheula kitu. Manehna ngabogaan sikep sinatria. Muji Abah oge kana kawanina mah. Tah, budakna oge pasti bakal sarua jeung si Karman. Oh, siapa tuh Bah? Siapa? Siapa? Rek iraha eta manusana cenah datang ka tempat uing. Isukan we pas sore. Kapeutingnakeun Abah rek ka dinya. Tah, ku Abah rek dijuneupan meh bapana datang. Bah Doblang meni hararipu nyaritana. Buak manehna oge moal kuat ngayonan pangadiwasana Yosep. Bagus atuh Bah. Ayeuna uing rek balik ulah ka imah. Sabab di imah kur aya si bapa jeung anak bah uing kur ngalariung keneh. Buan uing. Ulah waka balik atuh kagok. Engke we geus beurang balik mah. Abah kur meulem heula sampe.
kebeneran abah oge boga sampu sakarung deui menang maok di kebon. Hehe. Diradad we ku abah desa kalian tuban wae cau aya tuh. Aya 10 turuy benang maok di payuan paisai. Hehe. Kesugri para wargi kocapkeun isukna panon poe geus ngingsir ngulon sora manuk recet pating racelok dina dahan kai angin gunung ngahiliwir nebak kana tatangkalan dauna pating arulang pating garupai jiga anu ngabagiakeun kanu keur ngagandeang leumpang saurang lalaki awakna dedeg sembada jangkung gede harita keur leumpang mapai jalan satapak anu rarembet ku rarambu jalan sanggeus anjo gaarepeun hiji imah jen manehna ngajanteng tuluy rarat reret ka sakurilingna eta imah jiga aya anu keur diteangan. Nah, bener gitu ya imahna si abah teh. Geuning meuni butut kieu imahna. Di bahuna teh meuni eueuh kamajuan pisan. Ceuk eta jelema ngomong sorangan. Anu antukna terus we manehna uluk salam bari keketrok kana panto. Punten. Punten. Sampurasun. Serba. Ada ya kitu. Pokna baritu oleh rarat reret. Telila kulutrak ti jero kadenge aya sora anu muka panto. Lol, si horeng anu boga imahna nyaeta Bahdoblang. Gila. Saha teh ayo teh nya? Aduh, kebenaran atuh abah geus teu boga bako sacewir-cewir acan ieu teh. Hei. Pirang ku abah poho deui ka Wing. Ieu Wing Bohim, babaturan abah baheula. Manya teu apal. Ceuk eta lalaki anu taya liam ti si Bohim geuninganan pemirsa. Nyaeta komplotana Bahdoblang keur waktu sababaraha puluh taun katukang. Sila Him. Aduh, bagja atuh. Ai sugan teh moal panggih deui. Yap ka jero Him. Bahdoblang meniti sirikna ngagabrug ka si Bohim teh bakat kusono jeung asa ngimpi bisa panggih deui jeung batur saperjuangan anak keur waktu baheula. Sanggeus araya di jero sanggeus si Bohim nginum cai herang meuni beak sababaraha cangkir nginumna teh. Pok Bahdoblang mimiti tumanya. Menyiplang leus wae atuh. Kumaha kula warga Caragor? Alhamdulillah bah. Ari abah di dieu sorangan wae atawa geus boga deui pamajikan. Ceuk si Bohim malik nanya ka Bahdoblang. Pedah we baheula kungsi nyarita rek kawin deui cenah. Ah, sorangan we abah mah cibaheula oge. Ya, batuk beneran deui. Lain. Ari maneh nyaho ti saha abah aya di dieu? Meja cenah keur ngalasuluh bah. Cenah sok papanggih jeung saurang aki-aki. Anu imahna nyaung-nyaung di sisi ieu leuweung. Tah jadi Wing panasaran. Susuganan we eta beja teh bener. Jeung susuganan deui eta aki-aki teh abah ai pek teh nya we geuning abah. Nya syukur atuh ari kitu mah. Ari kitu minta di mana ayeuna? Hirup keneh kitu.
Mbah Doblang jadi kaingetan kasobatna anu sarua sakomplotan jeung si Bohim keur mangsa harita. Ari ngajenge beja mah paeh ditembak ku polisi cenah. Pedah eta ngabongkar kios sisi jalan kakepung ku polisi kalah kalawan jadi weh ditembak gitu bah. Keun bae lah ulah mikiran anu geus modar. Ceuk si Bohim abong manusia anu tuna tina bag-bagan abag agama. Ngomongkeun babaturan anu geus maot oge meuni bari ngaggakak sagala. Nyaho kajun atuh kecang. Barina ge ari geus kojor manya kojor we moal bisa mantog deui. Nanyakeun soteh Abah masugan teh hirup keneh kitu. Mbah Doblang ge saruana teu ieu ngarasa sedih atawa kumaha. Lempeng we ngadenge babaturan maot teh. Sok kamanya wae atuh salila ieu. Mani ampin geus aya 20 tahunnya teu panggih teh nya. Biasa we bahnya waktunya pialatan mangsa misa. Wargi jag heula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin ku Kang Tile baris dilajengkeun deui dina waktu anu tos ditangtoskeun.